baheula geus arek 2 tahun saparapat ya tereken gede-gede lah letik mas 2 tahun saparapat ya bingung ya usaha naon deui pagawean di kota hese aing ngutungan kos segede kieu lauk lagi 2 tahun saparapat ya cerita lah ya kuduneran pengusahaan sajian deui ya cara bingung kudu ka mana yang usaha pakulian kontrakan can dibayar ya mangga salbat sudah burung ya hanya makasa ari mana gondong aduh orang kamu ayo kebiasaan geus kolot ayo perlu naon ya asal leuas sih kedatangan naon ya raja orang kadi teh arek mere duit tuh video itu kumaha itu maksudnya ya ada kurang hati ya naon tah gede maksudnya kumaha gede maksudnya kumaha lamun ente dong jadi dukun palsu apaan eta kayak ngelawan hukum lamun jadi dukun palsu teh dengan naon nu penting asal urang naon da urang mah di dieu teh arek itu bobotoh ya Allah goblok bisa sih lah di tes ya duit aman kayak hasilnya kumaha gampang kayak dibagi dua nya teu ngeunah di kain ngeunah di teh meureun ayalah dalam kumaha ieu carana nengan pasieuna kayak gampang usaha yang ditayangan siap ayeuna oge ku saya dibawa Lek, jadi dukun palsu. Siap lah, gila lah, penting mah. Gede, enak mana? aik ninggalin adalah kebon. Emang boga. Sameter. Lumayan orang mah. Sabar. Iya, itu mah ternak semut. Semut rang-rang. Ya, geus ari kitu mah nya. Kayaknya ada kumaha halus keneh. Nya, moal ieu aya. Kade we nya di jalan dah. Itu ninggalin kebon. Oh, anu palingnya. Eta teh nu akang sadayana. Oh, ya lah mun sasi. Alhamdulillah. Eta geuning pegawena kalabur geuningan Kang. Lapur. Hah? Ya. Eta pegawena kalabur Kang. Itu abi bingung ku boge. Masih bayawana. Kekurangan bayaran. Mun abi Kang atuh bingung dengan pegawaian pacak Kang. klik aya nama euy. Pacak klik ong. Gawe di mana ini? Oh iya dengan pegawaian sararese Kang aya teh. Dagang masih. Puguh geus henteu Kang anu teh dateuan modal. Nah, karunya pisan. Kang aya teh keneangan pengusaha coba atuh Kang. Keneangankeun atuh. Ya. Kapungkur abi boga baturan. Kan dukun. Kumaha arek mah? Kaji dong ya, nonton nya. Penting ulang loba umum. Tapi ieu mah Bos, saya tong salah eta dukun lain dukun biasa. gedeung Kang. Arek mah Mikir heula. ya Duit kabeh. lain masker. Ya.
Atuh, oh. Duit Atuh, oh. Aduh kan, bikin ada banyak. Lumayan juga. Gak diampiakeun bae atuh. Kan arek ngeunang duit. Oh. Tapi Ayo sih, geus lebih gampang. Ayolah, balik ke opat mah. kebok apa yang meureunna? Ya agan we tinggal kebona. Kade mah. Cara naon nih jadi Kade, bunga sabar, gitu. sabar. Bener-bener kabeh abina. Mana buru ih. Ini saya mau kasih bantuan. Mana udah nggak dorong, malah naik. Sampurasun abah. Siapa masuk garang? Jadi maksud tujuan ujang ka dieu teh aya naon? Iya bah, baturan. Manena hayang ngundang dunia. Gampang atuh. Dunia model kumaha aya di kami nya, heuh. Kaheula tak. Ieu buktina ya. Buktina anu ditaklukkeun ku mama. Ku abah ya. Ku abah ditaklukkeun ya. Gampang eta mah. Kalem bae yang dunia model kumaha jeung abah. Ya, model kumaha? Bah, sebenarnya mah kuring teh geus bosen jeruk balangsa teh. Terus carana nya supaya ieu bah bisa supaya teh naon? kuring Supaya naon? supaya dunia bisa ka udah kuring. Gampang, enak bukan duit sabaraha ku abah bisa. Aya duit mah tapi teu loba sih bah. Sabaraha teh loba teh. Udah murah bah. Tamu ka sakieu duitna, mah moal ieu bah ka kieu. Sakitu ge menang ngajual domba eta uing. Bukan domba hiji-hijina. Tapi apa bisa moal diusahakeun. Insyaallah. Siap. Iya. Gampang atau sok diilikan eta mah ke ku abah dikanakeun ya. Tenang. Masalah duit. Bener moal. Insyaallah sok nanya ka eta insyaallah. Iya, saya di kebona sameter aya. Sih lupa emang nangge bah kebona. Pagawena satarapat. Oh, saparapan kabeh bah mencanggih lah. Barokah mau digawe. Heureuy ya abah mah heureuy anu bener nama manehna boga kebon eta teh disaha atuh. Tah, ieu tah batu ali ieu tah. Lain ieu. Oh, iya betul ali-ali. Lain ieu mah lain. Susu eta macam susu. Lain batu ali ya. Susu. Anak yang dipenda bu, wih gimana? Cicing mana tong sok seuri. Tahan. Iya pipiaran abah jang. Sebagai anak Kuasa bae ini pipiaran apa nang naklukeun di Gunung Salak ya. Jauh lalapan lah ieu mah ya. ya mah mawa itu bahasa lama kan iya. Iya nya eta. Oh eta teh. Ayeuna mah kieu nya. Abah meunang wangsit ieu pikeun kahirupan si lain. Bikin kehidupan dirinya harus menang wangsit ieu. Ti Mbah Jamrong teh panaklukan apa teh. Untuk kumaha kenapa? Aya geus jalan solusina apa. Tenang wae dijamin beungat ngan asa tulai ngalakukeun parenta jeung sarea. Bukan nantong mah. Saya gampang teh se saratna mah. Gampang teh se. Tong saya apa? Kira-kira Keur mah hirup keur hese, teman nu hese. sok lawan. Geus gede-gede nya abah rek nelpon ka Mbah Jamrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon. Ya. Kita tunggu syarat nama? Mohon. Ya, waalaikumsalam. Nah, ayeuna geus kanyahoan. Syarat apa bari? Jadi dia mah ku abah dipasrahkeun. Siap. Asal ada hampura-hampuranya. Oh, Kirain ka dapur min. Nah, jadi itu dikurilikeun ya. Tanggal-cauna tinggung-tinggung. 3 kali. Talian tanggal cauna.
Yang geus lah, Pak. Emang teh geus beres, si hiji beres. Oh, mudah puan sing manjur we nya, nya sing kehasilan cuma rek balik mah. Yang geus Pak. Ada di jalan. Nya. Nya, sing hati-hati we nya. Coba belinya. Ade atuh, sama sok gada. Lagi pantona kurang gede aing. Ayo, kemana? Iya, rada gede tangga cauna ya. Pasti nu tangga pasti loba juga nama ya. Ini wae sebenarnya. Ini dua. Kali yang aku nggak pohon deh, si siapa teh? Tiru juga nih namanya. Coba ah. Dua, piu. Kestilu oh ya. Tapi hasilnya empok barang ya. Sih tanya mbak teh apa yang tipu di wae ya. Bendol gitu nama ya kudu tangan kayaknya ya. Nih paling si bendol ah tangan kemana ah. Wah, eta jelema tah kapan dia ya. Menang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baraya kreator. Dina acara filmna ya nyangakeun dina sagarupina hampunten dina kalepatanana sareng dina cariosana bidaya nu lepat nyaeta dina adegan-adegan anu sanesna mung sakitu anu tiasa kapiatur mugi katampi kalayan kabingahan dan jangan lupa like and subscribe channel kami di mana Ong? Hilapnya di Baraya Kreator. Mantap. Oke. Iya tuh.